Dina koper aya baju heubeul tara dipake ku kaula keur baheula keur leutik pek ku hidup. Kumaha lamun dibuka oray moal. Eta mah baju lain oray sok. Sae mangga sok ini, sae mangga pedes. Luar biasa punten kaula culangung teu nanaon da dititah mangga permios. Langsung Raden Gatot Kaca ngagentos raksukanana nanging aya kaajaiban anu luar biasa. Barang Raden Gatot Kaca ngagentos raksukanana leungit tampelebih hilang tanpa karana wujud Gatot Kaca. Leungit tiri anu sayakti ilang warna anu nyata ngajang elek jadi budak leutik Raden Gatot Kaca. Kaayaanana ieu budak teh estuning pikarujiteun. Awak kulitna hawuk, bau awak kesrek, ceuling ngucur, borok ampir dina suku. Ieu Raden Gatot Kaca jadi robah wujudna kaayaanana. Nuju yati nuju deni rasalin busana. Nuju yati nuju deni rasalin busana. Tah. Salin busana sapisan. Nah jadi kieu awak kaula. Tah, lamun kieu mah pasti aya nu ngahina. Allah, jeung bau kelek da ki. Kumaha teh? Jeung ceuling ngucur. Tah, daek teraskeun, teu daek mah nya coplokeun deui we. Teu hese. Sabab lain ngonang perkara tapi mah ujian. Nepi ka mana istiqomahna anjeun dihina, dicaci, dimaki. Narek kuat atau narek beli anjeun. Waduh luar biasa. Nuhun aki. Ngan ieu teh teu ngeunaheun di aib awak ieu aya sora gede. Kuda kumaha? Genti sorana, di kumaha gagentosna. Sok picin kokotorna anu aya dina tikoro. Sae bae. Picin lebor. Lain lebar picin. Sok ngomong bola weh teuing teu bisa ngomong ieu budak teh cik ngomong alah anjir jadi kieu euy anjir sora aing jadi cempreng alah hakina jadi kieu tah cocok jeung awak cocok anjir hebat si Aki euy jeung aing jadi kasar wae nah nya kieu nya teuing atuh eta we beureuda cocok jeung dedegan. Alah hebat si Aki euy. Tah, genti wujud genti ngaran. Saha ngaran abdi? Eta ngaran maneh hayang saha? Kumaha lamun gantos jadi Anton? Alus teuing atuh Anton mah. Saha atuh Aki? Ku kaula luyu jeung dedegan hidup rek dingaranan ngaran ayeuna. Tina Gatot Kaca robah anjeun ngaran jadi budak buncir. Anjir tina Gatot Kaca jadi budak buncir aing. Kan bae Aki nu penting mah abdi mah nyen biasa ku guru we. Heeh, dihina teh harek sabar rek kumaha. Jadi dihina teh kudu sabar. Sabar. Heeh. Alah nuhun Aki ditampi. Sami-sami. Lir bendra. Iya ge. Barang nujuna impal wacana di luar ayat tamu duaan teu aya sanes ieu teh tamu teh astra jinga lan dawala cepot sareng dawala anu milarian Gatot Kaca
di negara Amarta margi kabur di piwarangku Semar milarian dunungan anak nyata Gatot Kaca anyog gaya padepokan ya astra jinga landawala nah naon kebeneran itu ya padepokan deh aing haus yang minum dawala duit beak aing tadi dipakai selawat siapa batur mah riweuh siapa dipakai selawat udah hese nyairkeun dana aja kebeneran aya padepokan dawala ka itu mentang nginum aing hayang nginum dawala haus siapa da bisa barang penta teh cicing atuh dakwaan di dieu dawala buru-buru dawala aing hayang nginum nya nuhun aki nuhun sami-sami punten kulan punten sana lo puntenan aki punten kulan moal Bang Emok nah dateng nginjem ka Bang Emok atawa tukang kiridit henteu sah cing mundur saya mangga aki mangga aki mangga sahanya punten kulan nah siapa sorana aing punten tanpu nah siapa sorana aing ki ulah bakal dijawab ki punten kulan punten anjir martes eta anjir sidawala ka dieu alah rek nahaonya walar aki karunya punten kulan mangga saha di luar abdi saha di jero nya cek aing oge nu gelo ieu tamu teh kumaha teh mangga lingih kalebet tinggi canak teh opieunana ka dieu biheung mere aing lebet mangga lebet ieu senana jeblong atuh diwasuh di dinya aya cai sesah senana dipaku anjir sidawala anjir mangga lingih datan nirata ngademan datan nirata ngademan ewuh manggulingan rana bagja teuing geningan aya menak ka dieu wilujeng sumping menak gede darajat yang disebut menak sepuh abdi mah sanes menak abdi mah tukang jajalu cacah kuricakan di sim abdi mah da basa mah teu meuli sumuhun kulaan saha teh ti mana teh ieu urang teh ke sakedap sepuh dupi ieu teh tempat naon nepi ka betah-betah teuing ieu teh ngaranna Tutugan Gunung Retawu Tutugan Gunung Retawu dupi salira teh kokolot di dieu saha ngaran kaula merah kaca leres dupi anjeun upami dipercanten mah abdi teh Agnes Monica ulan Agnes Monica sumuhun di mana Agnes ai kawit mati kubang hurang abdi teh kubang hurang sumuhun Gusti nu agung naon eta dipengker meuni sae naon Anis Kemang eta teh mana eta dipengker ieu sumuhun lain sato ieu teh pun anak tuang putra bener Gusti nu agung jami bener ieu teh anak kaula jelema ngaranna teh Buncir si goblok nyebut Anis Kemang ka aing kurang ajar si awas ku aing poho cing sabar
aing anjong aya nu ngahina we aing. Ieu teh pun anak ngaranna teh Buncir. Ieu teh tuang putra. Sumohon Cir. Ulan. Aduh, sepuh. Punten sepuh. Teu nanaon. Punten Cir. Teu nanaon, Mang Agnes. Teueuh teuing Gusti Nu Agung. Bade naon atuh ka dieu teh? Sareng saha? Ulan, sareng saha ka dieu? Sareng pun bojo. Tuang garwa sumuhun. Dulu itu sareng tuang garwa ka dieu teh sumuhun atuh naon sanes pi orang kalebet. Sawios pun bojo ka dieu. Mangga. Oh sae mangga atuh. Nah ka garwa teh ai namina. Di mana-mana ge lain Euy, kadieuna. Oh iya garwa teh. Dan iya garwana teh iya. Garwa naon? Naon sih teh? Lain itu sepuh naroskeun nanya naon? Jeung saha ka dieu? Ka saha ka kuring? Tuluy cekeng teh jeung pun bojo. Ai si lain nyebut bojo teh ka saha? Kakak. Teu sangka sia bogoh ka aing. Salila ieu teh geuningan aya rasa si lain ka aing. Paingan celana jero aing disumput-sumput teh ku sia. Gusti Nu Agung. Paingan kulat kelet si lain teh aing. Nguningakeun kulan abdi mah sanes pamajikanana abdi mah lanceukna dulu itu. Pada masihan itu kulan. Masihan naon? Ai can ngomong. Can kudu basa-basi kaburu konyol aing. Nah bade naon ieu teh? Abdi teh kulan ieu teh haus hayang nginum. Dodoh teuing. Hanaang pala nginum sumuhun abdi teh kulan dodoh teuing. Seueur cai mah seueur. Seueur cai kulan seueur. Alhamdulillah nuhun. Upami seueur mah sakendanana sareng sanguna atuh kulan. Ngan tadahar goblok atuh sia teh. Kitu mah bahagia teuing kulan. Kepunten dupi salira teh saha itu sieun? Ngaran kaula sumuhun merah kaca. Kacana kok. Nah, ceuli nepi ka kieu-kieu na ieu jelema aya lapar teh kieu ya budeg sih mah ieu. Nya. Merah kaca. Oh, merah kaca ulan. Nya. Ieu teh namina Padepokan Tutugan Gunung Retawu. Padepokan Tutugan Gunung Galunggung. Gunung Retawu. Kumaha sih teh? Aing teh kaup lapar kieu euy. Teu kudu dengean. Nya. Alah ulan. Ulah naon tinggal di tukang halus gitu. Naon buuk goblok cicing bro. Si goblok tadi nyebut Anis ane nyebut buuk aing. Awas ya ku aing epo cing sabar. Eta teh kulan buuk meuni sae kitu. Mana eta dipengker sanes buuk teh pun anak. Menya anakna buuk. Lain sanes teh jelema lain jelema. Sia teh make jeung jelema pan aing gablek. Tingali jeung pamantung ge sarua. Parabna teh kotok teh. Sanes buuk teh jelema. Ieu teh pun anak ngaranna teh Buncir. Geura sok tanya. Buncir, Ulan. Gusti Nu Agung. Ya Allah ya Robi hapunten sepuh. Punten disim abdi manawi teh buuk kana. Nah, saseri. Gede aing masih mangetik kitu euy. Percaya diri aing meningkat. Kenaha? Gede hate aing. Kenaon? Sugan teh goreng teh aing. Pek teh jelema leuwih goreng teh aing. Aya nu leuwih kan. Alah Gusti Nu Agung. Anjir. Lain aneh ai bapana kieu ai anakna kitu. Wah, teu aneh. Bapana aya aki-aki, inungna lele sapu. Sejauh-jauh teh. Deudeut teuing saha nami teh? Bulan nami abdi nya.
Ronaldo bulan. Ronaldo sumuhun. Di mana? Di Karangdan apa teh bulan? Karangdan sumuhun. Bade naon atuh ka dieu? Balaka asugana juragan anom pernah ka dieu. Nya, oh juragan anom pernah ka dieu nya. Heeh. Saha anjeun teh bade naon? Tapi ulah diwartos-wartos deui teh bulan. Naon? Sebenarnya mah abdi teh ieu teh Intel. Intel abdi teh. Intel di mana? Di bus. Buser goblok sih teh. Nya, di patroli. Nya. Intel sumuhun. Naon ka dieu? Abdi teh ka dieu teh nuju milarian buronan sumuhun. Penjahat kelas kakap sumuhun. Saha namina teh Gatot Kaca. Si goblok aing sebut penjahat. Awas ku aing epot jeung sabar. Ulah kitu eta teh dunungan keun bae da eueuh. Gatot Kaca teh penjahat kelas kakap. Gatot Kaca teh teu kaop aya hayam beak. Kusaha Gatot Kaca? Ulu si goblok. Teu kaop aya entok beak. Kusaha Gatot Kaca? Jahat teh jelema teh. Bandar narkoba ongko. Nah, saya teh meuli bebeakan, pan bae da eueuh lah cenah mah. Teu kaop aya enog beak. Kusaha? Ku abdi teh mah. Da bisi ku Gatot Kaca kapiheulaan jadi ku abdi beakeun. Duduh teuing jadi anjeun teh nangan Gatot Kaca. Sumuhun kan. Moal panggih jalu. Moal panggih naon? Moal panggih hidup dengan Gatot Kaca di dieu. Nah, hayang apa? Nya sabab musababna anjeun yang moal panggih dengan Gatot Kaca, sabab ieu dumasar kana kalakuan anjeun. Kelakuan anjeun kumaha? Sabab Gatot Kaca moal panggih ka jelema anu gede bohong. Karasa. Maksudna kumaha teh? Moal panggih anjeun dengan Gatot Kaca ka mana sabab anjeun jelema nu pang gede bohong-bohongna di alam dunia. Panggih kakara jeung dewek. Naon ada ratul. Ieu teh salira teh ieu ulah peda sepuh. Penak ke kakara jeung abdi. Gede bohong naon abdi? Gede bohong naon kuring? Ada bohong mana teh? Cing sebuah. Aduh si goblok. Gede bohong anjeun teh moal panggih. Nya naon bohong abdi? Hayang apa kabohongan anjeun? Sumuhun ngaran batur dipake, ngaran sorangan disumput-sumput. Karasa. Nah apa gitu abdi? Apal anjeun lain Ronaldo. Tapi ngaran anjeun Cepot. Di bejaan ku sia meureun. Kudu menengah hebos kana punuk. Uluh penyiar nyahoun euy. Anu tukang lain Agnes Monica tapi dawala. Ngaku Agnes ya teh. Rasana teh geulis mun sia teh. Allahu Akbar Gusti apaleun. Jadi moal panggih anjeun dengan Gatot Kaca. Wayahna. Sae ulah. Jeung di abdi sabenerna ge alim tataros ka dieu teh dari nama bulan. Nah, alim abdi tataros ka urang dieu teh. Komo aya salira. Nah, sabab salira kolot anu pang gede-gede bohongna di alam dunia. Gede bohong naon kaula? Hayang apa bohong anjeun? Heeh, naha atuh aya wawuh maka kuring maka jeung nanyakeun. Anjir malikeun si goblok. Urang Lamun wawuh maka abdi langsung we Cepot dawala make nanyakeun ngaran. Tadina we kaula teh ngadoja, bogoh da aing teh kukur. Maka jeung di doja. Dodoh teuing teh geus. Teh yang wawuh emang geuleuh. Ulah belikan kitu teh. Nya. Atuh neangan Gatot Kaca mah lain di dieu. Di mana atuh?
ieu teh padepokan teh masih kene kareh kepanasapun ku negara Tirtadahana. Di negara Tirtadahana aya saemara blabar kawat adu jago. Saemara blabar kawat adu jago. Tah kaula ge apal Gatot Kaca mah resep ningali jelema anu garelut. Cobian kadinya. Uluh, lah resep teh bener. Alah, Gusti Dola. Hayu urang ka itu sia. Di juragan anu bisi keur laju saemara, leuh Gusti Agung lah. Nya Mang Gatot Kaca mah resep nempo gelut. Aya sireum gelut di lajoanan barita. Heeh, mun laju TV nu geus pareumeun masangga sireum garelut beureun. Nuhun kulan. Bade ka itu, sumohon abdi bade ka itu aya kulan, bade ka itu abdi kulan bade permios. Ta upami bade ka itu bareng jeung anak kaula. Lan bareng jeung anak kaula. Saweus abdi duaan. Saweus abdi duaan teu kedah dianteur-anteur. Jeung anak kaula saweus tong. Saweus kulan abdi duaan. Namanya emong sia belegug. Lamun aing bareng jeung si Boncir kumaha disebut dulurna goblok. Teu harayang teuing aing. Itu ngarasa hina sia ulin jeung kitu. Tempo dengan itu jauhan kecilina ngucur saja. Bisi teh apa jalan? Saweus kulan naroskeun di jalan. Bareng jeung anak kaula. Alim saweus teu kedah repotkeun. Ieu jeung anak kaula bareng alim. Ieu teh budak kumaha mun di jalan minta jajan. Sok bayangkeun ku salira. Urusan jajan anak kaula mah moal ngengkeun ka batur da duitna ge loba. Lan duitna ge loba. Duitna seueur loba. Ayo tuh. Eleh ku duit mah jelema ieu mah. Lemah ku duit mah. Cir. Abdi Abah. Sok hareup. Alah nuhun Abah. Punten Mang Cepat. Sok mangga pahit. Ai geuleuh ka jelema ulah ditemongkeun hareupeunana. Deui mah lain jelema goblok kitu itu. Ieu mah ucing. Ucing lagi ucing budug. Cicir neangan pangalaman lalajo saemara. Alah nuhun Abah. Abdi didina milan nenga saemara Abah. Pe. Didinan ku Abah lalajo saemara. Alhamdulillah nuhun Abah. Omatnya lamun aya naon tadi teh? Anu ngahina. Kumaha? Sabar. Eta. Nuhun Abah. Sok didoakeun cing salamet. Saya mangga Sok init. Mangga permes Abah mangga assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Ayo Mang Cepat. Sok tipayun. Bade permios wae kula abdi oge. Mangga atuh. Atuna sanes tuang heula. Ya. Temporek init kakana ditawaran. Sawios kulan teu kedah ngarepotkeun. Ngakan jukut wae abdi mah sawios. Teu kengeng kitu. Jukut di mana? Di luar itu. Tong lu itu dipangker seueur keneh jukut. Tolak dagor ku satu mana nya. Puntenet Belanda pun lanceng mah kitu. Teu nanaon dawala, teu nanaon apa kau lagi. Permios kulan, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes permios kulan. Bek Buncir lalajo saemara. Sebenarnya mah kaula teh hayang nyaho eta budak cenah ningali awewe eta. Cenah nempo dahanawati, lamun bener maneh teh bogoh keneh, bener maneh teh normalna teh. Hayang nyaho ditepangkeun jeung eta. Saya marah aing euy. Wah, beres aing resep aja saya marah aja aing alah, resep aing alah. Kemana Mang Ceponya? Salira ayana di mana? Abdi leungit
Cenah hayang nyanyi nepos ieu jadi hayang utah aing. Bina-bina teuing make pipilueun. Ih. Gini aya Mang Cepot. Goblok nyebut mang ka aing sia. Yang mana sia alo aing. Bina-bina teuing tihir teu lahir jeung sia. Atuh dah dia nyebut Mang. Dibanting sia ku aing. Nyebut mang ka aing goblok sia teh. Ye, lamun matak naon sia teh da, ye dengekeun leutik keneh. Sia teh bapa sia geus aki-aki ngajedog digogobrok goblok sia teh. Aduh si goblok neungeuh ka aing. Awas ya cing sabar, cing sabar. Naon sia geureuh nyeman? Henteu Mang Cepot. Goblok mang deui sia teh. Lain mang aing mah. Ayo ya, malah disebut AA. Komo. Lain adi aing sia teh. Hayang naon atuh? Obos. Oh nya tuh bos. Dah gitu sia teh. Bina-bina teuing sia teh. Ayo orang sareng. Mumul. Sok sia jeung aing ini tapi bedana 2 kilo. Sia teh heula aing paneuri atawa aing teh heula sia paneuri. Hayang bareng jeung Mang Cepot. Naon sia? Jeung Obos. Mung tayang bareng jeung sia aing. Ih, sia nya ngecedok di gogobrok goblok. Ulah ulin jeung jelema jeung entong sia kitu ulina. Pantes sia mah. Jeung habitatna sia teh. Nah, ada abdi jelema. Jelema ngan can angeus sia teh. Atah keneh dilahirkeun sia teh. Jadi kieu sia teh. Aya nu maneh naon belentuk naon. Jeung pipilueun hayang milu jeung jelema kitu nyikah. Hayang bareng jeung Mang Cepot. Montong. 2 kilo mang deui dicacag sia ku aing. Bina-bina teuing ka aing teh. Cing akur jeung adik teh. Ini nyentuh kena hati aing sebut adi jeung si ieu. Gara yang teuing disebut adi ku si ieu aing ieu. Hayang bareng atuh jeung Obos. Montong. Atuh Mang Obos hayang bareng. Mumul koplok mumul. Mau bere duit ku aing. Naon? Mau bere duit. Anjir. Ayo tuh. Ayo atuh. Tapi hayang diakon. Allahu Akbar. Nanaonan aing jadi anggap babusi. Naon? Goblok make jeung hayang diakon ku aing. Hayang diakon ku Obos. Mumul. Sia teh aing jabak sia ge aing kudu wudu deui. Bila teuing najis aing jabak sia teh. Hayang diakon atuh ku Obos. Koplok sia teh setan. Kabina-bina teuing ka aing teh. Emangna aing babusia? Hayang diakon. Mumul. Hayang diakon ku Obos. Yeay. Najis teuing. Mau dibere duit ku aing. Tah makan. Sok atuh. Jol mali kasongkeun tongkong. Bisa cie. Aing ku duit ampun lemah teuing aing duh. Bisa nak Kang. Sok akon. Nuhun Obos nuhun. Nuhun Obos. Sok. Hei bueuk. Di mana-mana diakon di tukang yang dihareup. Da Obos teh Cepot mah teu puguh mana tukang mana hareup. Sia. Oh. Nengolane ka aing si goblok ya. Awas ya ku aing. Poho cing sabar, cing sabar. Sok buru. Yang diakon ku aing mah buru. Siap. Sok. Siap. Jeleng. Mata aing tong ditutupan. Kumarek neuleuh aing. Oh nya hila punten Mang Cepot. Naon sia? Obos punten. Sok. Tuh yang berat pepenyit sih teh. Berat ku dosa sieun campelang mun ka kolot sih teh. Sok atuh lempang. Berat sih teh. Aduh Bos. Naon? Hayang kieu. Allahu Akbar. Turun. Hah? Turun. Yang naon sih teh? Hayang kieu. Turun. Hayang kieu di dia. Allahu Akbar.
turun si teh baba Hayang ke ini dia, bos. montong hangser aing turun Hayang ke ini dia tuh, bos. montong Hayang ke ini dia. Allahu Akbar dibebetkeun ku aing sia Mau diberi duit ku aing. Kumakan. asa katukihan aing teka catur di jalana ieu astra jeung adawala sareng ieu budak kuncir parantos dumugi nyata ka alun-alun nagara Tirta Dakana atuh ieu budak kuncir atohna luar biasa nepi ka ajret-ajretan ningali anu garelut kayaanana Mang Dawala, cir Mang Dawala. cir naon Kasakada Mang Dawala. Mang Dawala lah jo teh puguh. naon Luak dia wae. neangan dunungan kuring teh gatot kaca Mantong di teangan atau dunungan gablok itu mah. teu meunang kitu Mang Dawala ieu saya malah teh marebutkeun naon? ieu Ya, marebutkeun awewe awewe. heuh Awewe wae diparebutkeun. udah geulis awewena Awas nu eueuh deui we. Mana awewena? tuh tinggal itu dipajangkeun di papangungan tuh Nu mana? itu di papangungan tuh belah kenca tuh tinggal itu nu make balandongan tuh di papangungan paina stiker sayang dumampara barang ye budak kuncir ningali kagelisan Dewi Dahanawati ngadak-ngadak aya rasa anu beda dina manahna rasa cinta mungaran nyayang dina manahna biraki ngancik dina atikna cing sararedet cing saralebak jantung tratug tutunggulan nepi ka sakakalayangan ningali kagelisanana ieu Dewi Dahanawati Alah Mang Dawala nu itu. nya Alah meuni geulis. naon cir Mang Dawala meuni geulis. Gusti nu agung naon dia teh jadi kieu. Iya, ketua anu disebut bogoh teh. Nah, betagiwur hate betepugu. Ya soca meuni embung nyingkah pameun kana pameun teu anjeunna Mang Dawala meuni geulis. naon cir Meuni geulis. naksir Nya Mang Dawala hayang ningalina hayang caket Mang Dawala. ulah cir loba penjaga ulah Hayang caket. cir Hayang caket. bocer Hayang caket. Ocer kumaha sia we anak batur ieu bari nage aduh lainna nong karunya bisa disiksa ku penjaga le ampun Gusti ngajak aing ka mana diampun aing Dewi Dahanawati dipajangkeun dina papangungan jadi paningali sadayana para penonton oge para peminat seueur anu nonton kadang-kadang neuteup seukeut bari jeung geugeut seueur para penonton oge anu kaedanan ieu Dewi Dahanawati atuh ieu budak kuncir nyampeurkeun teras sanajan ku batur dicarek teu didenge di dara rupa ku batur ge tetep ieu budak kuncir majeng ku penjaga dicareke malum ieu murang kalih dayan wanieun nyarek kitu kaayaanana ieu Dewi Dahanawati dipajangkeun dina papangungan diapit ku embana bibi mah
pulakana neangan jalan ke desa pasti bengong pangitna neangan daan rasa nya diri masing cari ngecing masing inget berang peting Bebeman Nen tingali Bebeman itu paman patih karunya teuing paman patih dada teuing tingali Bebeman nepi ka teh hotrat kitu ngalawan musuh Ya itu. ngabelaan kaula Bebeman leres Nen ieu budak buncir teras-terasan nyamperkeun kana papangungan ari papangungan Dewi Dahanawati teh aya pager atuh bari nangeui gado nyampaikeun gadona dihareupeun ieu Dewi Dahanawati bari neuteup seukeut bari jeung geugeut kagum ku kagelisanana ieu Dewi Dahanawati galecok dina manahna ieu budak buncir Gusti Nu Agung ya Gusti dadamelan pangeran nepi ka luar biasa nepi ka geulis aduh nah ya soca teh menimbung pis naon teh mung nyingkah panetepna ka anjeunna ieu kitu anu disebut bogoh teh cinta teh ieu meureunan alah lami-lami ieu Dewi Dahanawati ngareret ku juru mata aya jelema anu ningali teras-rasan ka anjeunna atuh isin rasa Bebeman Neng tingali di kana Bebeman dina pager itu makhluk naon Tapong itu. anu mana Nen tingali eta di handap ulah ditunjuk besiaraeun eta teh makhluk naon eta tingali Bebeman merongwek ka kaula anu itu tingali na mastakana teh papatong tingali anu eta Nen bener Bebeman eta teh makhluk naon upami telepat mah eta teh bangkong korodok nya ini amit-amit Bebeman baledog itu baledog Bebeman anu kieu teh galak henteu ari galak manteu Nen yang sok ngihan amit Bebeman buru-buru baledog duruk upami ngege teh can aya guludug macan leso tuh geuning Bebeman nu kieu teh geuningan amit-amit Bebeman jeung bau deh Bebeman bau Bebeman bau bangke nya Nen merong wae ka Nen jiga nu bogoh nah amit-amit Bebeman ngam nyarita ka mana karep alias teuing Bebeman baledog ieu budak buncir ai lebet nama Raden Gatotkaca anu kagungan aji sapta pangrungu sapta hartina 7 pangrungu hartina pangdenge pangdanguna Gatotkaca 7 kali lipat jalma biasa sanaos ieu Dewi Dahanawati gegerenyeman sareng embana eces jentre ngomongkeun anjeunna disebut bangkong korodok ngajerit maratan langit ngocak maratan jagat Gusti Nu Agung namun nyeri hati keur makakara aing teh yang ningali istri nu geulis saya bogoh kata mah aing disebut bangkong korodok nyeri hati aing Gusti Nu Agung disabar-sabar geus ieu budak buncir isin rasa bari ngareumai cisocana mapai pipi leuwih ada yang ngarepan musuh ribuan aing jeung tibatan rasa mun kieu nyeri hati terus namung ngaran teh onta ya Allah pangjagakeun hati abdi ya Allah Bebeman tingali bangkong korodok teh nyingkah
jika nasian ku papatong nen kabeneran teh oh sieun teh ku papatong sareng tentara sieun teh aku maham nih heureuy wae Nasa bebas pibiman tadi perongwek ku bangkong korodok urang ningali tele paman patih pibiman nyanen pusing-pusing tadi hiding ngabela ka dineng rasa kesangkap bela dogen tang ese kape sekapake ayah widi dapalin tangan eta melaksaga palin tangan paleran penghalusna sanajan mah ceprepan di kantun sanajan di kantun mulang kasayan moal musnah dunungan kasayan moal musnah sapanjang urang gumelar Bapak Budi Kurnia ulah kematnya ikhtiar ilmu tuatut dunya sia nu goreng perlu disiar meser salura teu diukur ibu nenek disebit anggoang teu kedaser saur welas asih paridam welas asih paridam kebon sereh kebon eri tangkalna keur dipengketan mun mikyawe repeh rapi timbulna salamutan eta tongkal kita naon loba sirah naon salah deuna beneran geni meluk iba karena eri kasil tuh nyayang diremah ari sing anger mah nganggo pamilih tangtos luyu dajeng sasama geningan digang pareneng ti peting Pak Haji Asep Junaidi Karawang panglantungan pasosore hirup resep silih geuing Pak Haji Robi kana jalan anu sae Dewi Sinta Ari kasasa
ngiring-ngiring abdi ngiring najan pupus daawet di bawah agang etah kamana mah kamana jalan Cibung Pak Haji Oboh Oi. ari rek lancak mah ka Cimampiri ayeuna Pak Haji Guru Taslim Aya. etah kamana abdi nyauh EWG siawat awat si kalau kamana abdi nyauh mun menang tunggara diri Kang Haji Iki Boleng anu bager anu sayang Kaget dan nirakan ningali kaget nak ke kiri-kiri ladia demira iya ke kiri-kiri Bibiman Neng tingali bangkong korodok tete balik deh Bibiman jika nama sieun ku Bibiman meureun sieun jebian juga lagu bibi jika nama kitu Nen Bibiman tingali paman patih leuwih ragot tingali Bibiman nepi ka kitu-kituna ngabelaan kaula Bibiman berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak kaula ka paman patih lamun teu kieu mah kaula meureun direwe ku sararea amit Bibiman tuna Nen centil-centil teuing bener Bibiman tingali paman patih hayu urang ngalajoanan deui sae Nen beuki euyah-euyahan ieu para nu nongton diwari margi ieu patih ngamukayaan seueur patanang anu jadi pacunang itu ujaring carita asarios ieu patanang ti nagara gerika dasarnya patih Ganggaden teh anu kiwaringan tosan giliran nyata dina mangsa saemara datan nirata ngademan datan nirata ngademan sepuh manggulingan rana ngadaguan giliran aing ye beuki yakin aing sabab ye patanang teh patanang ye teh pangais bungsu ye aing patanang anu pamungkasna poe ieu yakin aing eta Dewi Dahanawati pakakapoyong ku aing
patanang anu salajengna nyaeta patih ti nagara kiri ka dasar kakasih Gang Gadenta tagini ya kaula ya Dudungan. tengali si buncir aduh aing mangkading di PHP-keun ku bapakna ieu teh lain cuculan deuleu ka mana jauh nyingkal ningali awewe jol ini tadi teh mawa sampo ini tadi ka mana si buncir ampun Gusti nu agung kabayang jang lamun aya juragan anomnya meureun aing keur kelempangan teh da wala ieu dewek Gusti nu agung wah jang bener jang patih ieu nagara deuleu jago saya marah tain bantrak-bantrakeun deuleu. Oh, tuh aya ngalawan buta gede deuleu anjir. Patanang pamungkas seret sumeredan banting binantingan lir muning rarakitan lir kuda papasangan deuleu. Ieu lanceuk aing eueuh deui duh. Ka mana si eta mah ngarjelas eueuh. Beger beureun. Menang duit meureun ti si buncir. Dengan BG we dengan BG meureun. Aing mah lajo dewe, aing mah lajo deui. Surah kambal hampalan anu nongton. Ningali ieu pati pitotama sareng ieu denawa. Seret sumeredan banting pinantingan kayanana. Lir muning darah kita lir kuda papasangan. Hidup jago. Hebat anjeun pati baju wet. Alah. Hidup jago. Edan anjir. Woi ya. Ada jago. Anjir. Wes. Wutnya. Woi. Alah. Ningali hakeun nera ningali hingkang samya pada ngalaga ya ingkang ngalaga ingkang samya ngalaga Lusi lan paingan giri gunung lusi cacing paingan tesangka sarapuk samerang nyamuk edan anjir kehel kasaktianana ieu jelema luar biasa lain bantrak-bantrakeun aing teh pangjagona di lemur teh tapi naha ieu kupati hayang 5 menit ke henteu aduh cilaka mangkaning dunungan aing harepanana di kaula jeung tibatan aing mawa paisan kosong teu mawa Dahanawati diculik ku aing teh Dahanawati hei patugas buta-buta abdi kulon padeu aya naon kulon katingali bi aing eleh sumuhun kumaha tuh tingali Dewi Dahanawati anu dipajangkeun di papanggungan di mana-mana para badega kerlengah wayahna eta Dewi Dahanawati urang culik ku salarea. Bulan, urang culik. Anu mana? Itu dina papanggungan. Ulah mana?
Itu tuh Teli. Cik kurang tempuh lah ku abdi mana. Anu itu. Oh siap Gusti. Aduh anjing. Nasi teh mata teh bukan nolol. Sumuhun Gusti nya kawin teh mah leho nolol teh. Ngan kana mata permios Gusti. Siedan sia. Hayo kepung bangga. Nguningakeun kasadaya para penonton. Sanaos ayeuna masih kena siang nuduhkeun ieu wakosna meta busatu langkung saparapa. Siap cai kitu kumaha? Kumargi patanangna parantos CF ieu saemara bakal ditutup. Wah, cia naon ditutup atuh cia? Kakara ge datang kaula ieu dagang kakara ada dasar cia. Kurang kene cia. Kopi. Kumaha ieu teh cia teh cia nya cia. Kakara ge buka kaula cia. Kumaha dapat tanangna ke parantos CF kada kumaha? Naon we cia hiburan cia. Ye cia naon atuh cia itu kumaha cia? Teruskeun cia teruskeun. Lamun teu kitu demo sarah demo euy. Buka terus. Lanjut cia ganteng. Iya Prabu Dahana Dewa barang ningali ieu kajadian atuh ngadamel aturan anu anyar ditulis dina salemar kertas nyaeta ngadamel walapatra yen ieu saemara kedah diteraskeun atau ieu seratit sana koye patih nagara disangakeun ka ingkang panita saempara. Aya naon paman? Iya serati tuang rama walapatra. Serat naon? Baca we baca kusalida. Pas saya mangga permios mah permios. Pas saya mangga barang dibaca koye panitia saemara tekirang sareng telangkung geusina. Ieu raja ngadamel pelaturan anu anyar. Nyaeta diteken ku raja wireh ieu saemara kedah diteraskeun kayaanana. Baca nguningakeun kasadayana para penonton. Aya warta gumira kang sadayana wireh Prabu Dahana Dewa ngadamel peraturan anu anyar dina danget ayeuna wireh saemara diteraskeun. Ini baru panitia gua. Kalayan peraturanana ieu saemara dibebaskeun. Bebas kumaha? Dibebaskeun. Patanangna dibebaskeun saha wae ti mana wae urang mana wae. Ceuk paribasana budak angun anu bisa ngelehkeun jago saemara bakal langsung ditikakeun sareng Dewi Dahanawati. Mangga diantosan ti ayeuna sajam deui upami teu aya ditutup. Iya beres. Barang ngadangu ieu kaputusan anu anyar budak puncir anu nuju nangkep harigu atuh curing hakayaanana ieu budak puncir maksad bade ngiring saemara
nulumpatan milarian dawala jeung astrajinga nyata bade miwarang daftar ka ieu tempat sayemara. Mang Dawala, Mang Dawala. Kemana ai dibutuhkeun ada daweuh Mang Dawala. Mang Dawala. Mang Dawala. Dawala Mang. Aduh Mang Cepot, Mang Dawala. Kemana jelema teh dibutuhkeun ada daweuh. Ai dararawit hararayang ka aing teh. Tempo butuh ada daweuh Mang Dawala. Cir. Cir. Mang Dawala. Aduh, di mana wae? Di mana? Mang Dawala. Naon? Alah, aya berita gembira Mang Dawala. Naon? Ya, ayeuna mah dangekeun ku Mang Dawala, ayeuna mah sayemara teh dibebaskeun. Bebas kumaha? Ayeuna mah dibebaskeun sawae orang mana wae teh mana wae nu bisa harekeun ka sayemara bakal dikawinkeun jadi udahna wati. Aisyah kumaha ngomong teh gajang-gajang teuing. Cin kalem-kalem tenang, ngarengah heula. Tarik napas. Lepaskeun. Sok ngomong. Ayeuna mah Mang Dawala sayemara teh dibebaskeun. Bebas kumaha? Nya saha wae teh mana wae urang mana wae cek paribasana budak angon anu mikahayang ka Dewi Dahanawati oge bisa ngarehkeun jago sayemara bakal langsung dikawinkeun jeung Dewi Dahanawati. Heun eta apa Mang Oge? Tuluy? Hayang miluan. Goblok sia. Naon? Hayang miluan sayemara Mang Dawala. Gusti nu agung pengen cek aing geuleuheun. Nepi kalahuta kieu kahayang maneh buncir. Cik cir kudu ngukur ka kujur ngumangka awak buncir. Hayang miluan sayemara Mang Dawala pangdaftarkeun. Cir nalipak maneh cir itu teken ai urusan bogoh mah da kuring oge bogoh. Ngan kuring mah nalipak maneh komo ieu ngalawan jago. Ieu dengekeun raja-raja areleh komo maneh. Ah, rajana bade legu. Ye ulah kitu cir. Hayang sayang ieu sayemara atuh Mang Dawala pangdaftarkeun. Pangdaftarkeun Mang Dawala. Ulah. Mang Dawala atuh pangdaftarkeun Mang Dawala, Mang Dawala. Naon barareud di tiga aing. Udahan barareud. Nah jula eta si buncir, naon ngaheurian sia, naon si goblok teh. Kela jo teu ngateungeul we naon atuh. Heuh naon sia? Eta si buncir, heuh naon? Naon? Si buncir eta make jeung hayang miluan sayemara. Naon? Miluan sayemara? Heeh, pani bebaskeun itu sayemara teh. Heuh aing nyaho, heuh si buncir hayang miluan. Allahu Akbar. Jeung nyiduhan. Kayak garing. Main urusan garing goblok rujit teh. Gabina-bina teuing teu ngukur ka kujur teu ngumang ka awak make jeung hayang miluan sayemara bener sia teh miluan sayemara. Ya mohon Mang Cepot. Naon sia? Oh bos. Yang iluan sayemara. Lahuta ka hayang teh si koplok. Gabina-bina teuing ngiluan sayemara. Sia mah ulah ngiluan sayemara maneh mah belegug. Ngiluan balap dina cubluk. Atuh hayang iluan sayemara Mang Cepot. Sia teh. Gabina-bina teuing sia mah ngadu muncang jeung. Tawa adu jangkrik. Moga jeung hayang ngiluan sayemara ieu. Kumaha lamun itu teh jararago dari sia teh modar. Pae. Nah. Naon? Cenah daftar. Cenah daftar kumaha lamun pae eta nu dipiharep ku aing. Dipaehan ku aing mah doraka. Mending nitah batur. Nitah kumaha cenah miluan cenah modar. Teu meunang kumaha aing cicing ya. Bener cir sia maneh ngiluan sayemara? Nya bos. Bener. Nya yang ngiring sayemara. Didaftarkeun ku aing. Alah nuhun bos. Ganeng cagadeng. Alhamdulillah bener ya teh. Bener. Sok ku aing didaftarkeun. Alhamdulillahirabbil alamin nuhun Bos Cepot nuhun. Sok ngadekeun minta duit teh. Minta duit keur naon? Ieu daftar. Oh daftar? Nya Sabaraha duitna?
3 juta 3 juta nya ya dibare ku abdi 5 juta naon dibare ku abdi 5 juta sia teh ngahina ka aing ngahina naon ya sia aing teh minta 3 juta sia mere 5 juta ti mana aing mulanganana 2 juta ka sia goblok coba ku belet-beletna ieu jelema ampun bodoh nepi ka tulang-tulang sia teh pikirna teh di pulangan sini gileuwihan nepi ka tai-taina bodoh sia teh sia teh di mana aing mulangkeun sanes mulangkeun omong obot cepot eta 5 juta teh kanggo omong cepot sadayana entah tadi gitu goblok atuh terima ku aing dengan duitnya dia montar goblok alah cir itu bener nya mang dawala pangdaftarkeun euy dakwaan anjir aing lawan saya marah ya beres aing lawan saya marah diantosan ku kaula 10 menit deui. Upami teu aya dina mangsa 10 menit ieu saya marah bakal ditutup. Cing atuh sok anu wani kanya. Cara dicing wae euy ongkoh yang dituluykeun tapi ngajar dog euy. yang lanjut tapi ngejar radok kumaha Aya nu luncat ka tengah lapang nyata asta jingga landawala. Komo asta jingga babakat tingku hayang kapuji make jeung kopro. Ari sarungna ngait kana pager. Atau ti bebeut dirinya api-api kasurupan tegeding anu luncat tegeding euy saya ngaran kaula Gatot Subroto. Nah, nu datang teh nu kararieu ampun. Gusti nu agung lain daula pantesna mah juragan anom lalajo nya cepot jo aing. Kahayang teh kitu. Bade ngiring saya marah mang, sumuhun bulan. Salira bade ngiring saya marah, sanes bulan. Oh anu pangker sanes. Ieu teh kumaha ieu teh? Abdi mah kulan calo naon bakelar abdi teh kulan pangdaftarkeun. Oh pangdaftarkeun sumuhun kulan. Saha nu bade ngiring saya marana? Aya kulan dulur abdi, mentong sebut dulur koplok kitu teh. Deungeun-deungeun kitu teh wawu. Ngan percayakeun ka urang. Saha nu milu saya marah? Aya kulan. Saha namina nya budak buncir. Budak buncir. Sumuhun. Nya budak, sumuhun budak. Mang kulan. Ieu teh saya marah, mang sumuhun saya marah kulan den hajat. Nya tapi ieu teh keur jelema dewasa, mang. Mun nya budak leutik kulan saya marah. Apa nina peraturan kitu geuningan saha wae ti mana wae urang mana wae cek paribasana budak angon nu bisa ngelehkeun jago bisa kawin. Apa eta budak? Nah bedana budak buncir jeung budak angon. Lain buba beubeuk. Oh nya atuh nya mangga mana budak buncirna? Saulan. Cir. Cir. Lan, ada cir. Siap. Oh iya budak puncir teh. Mohon goblok gitu sih teh. Ngerakeun sih teh ngagobok aing. Ngaran teh buncir
Tarik dulu saya marah. Mohon. Hayang nyekeke si goblok ya ieu. Naon sababna nya milu saya marah? Bogoh. Kasaha? Ka putri. Wani ka jago. Eta bejakeun ka jagona wani teu ka aing. Karasa ku sia erana. Abong budak. Daing nu tiis awak dulu. Aing ge kitu aing ge baung teu ge teuing. Bajar teh jagona wani ka aing. Bayangkeun ku sia. Ieu nepi ka kieu ieu budak. Bener anjeun teh bener. Sok mana jagona ka dieu lah. Dangokeun ka aing, dagor ku aing. Tuh, da wala musia. Dalam mulai lemur aing berhenti gaji ku aing. Gila mah mode kieu anjir. Jangan libatur marerong Aisyah teh tiis awak. Daing masoak kulbong kitu teh. Mangga ka paman pati dahana sakti dihaturanan. Ka jago saya marah. Bulan jago saya marah mangga dihaturanan. Bana nu eko saya marana kabeh tiluan. Sanes paman sanes tiluan. Saurang. Leres. Eta nu tengah sanes demi Allah sanes abdi sanes. Ningali nyapaing Anu tukang sanes abdi saha nu eko saya mara? Aing. Dulu itu maneh? Heeh. Gitu kumaha teh? Hei. Paman teh aya deui jelema nu wanian iwati ieu wungkul. Tah nu tengah nu mawana teh sia dibubu-bubu ka dieu. Henteu dititah ku ieu abdi ge. Anjir kasawak aing duh. Sia gara-garana goblok cenah tuh. Pare di cirian kudu lajo aing. Majarkeun aing teh eksploitasi anak. Jadi maneh milu samara? Heeh. Saha teh? Buncir. Budak. Heeh. Duh, Gusti nu agung. Naon? Eta teh maneh teh bener. Ngila sabaraha teh? Heeh, manya teh bener aing datang ka dieu. Wuduh. Wani ka aing. Eta maneh wani teu ka aing. Cek aing naon da wala. Alah, nepi ka rempodan gileng tai aing ampun. Pakilana nyapan ya Kang. Lenyap we aing jadi kadek. Kebayang bisa negara yang di Sirian. Beli topeng jaina. Aing maksudna teh anjeun beli sabara? Bogoh. Kasa. Ka putri. Maman wayahna lawan we pamanna teh deui. Ya. Etang-etang ieu we paman etang-etang manyangkeun waktos. Bener wani maneh ka kaula puncir. Wani. Maneh wani teh ka urang. Waduh, ieu budak. Waduh, ya kolot. Kalau nyeng bebenjit aduh. Cicing haling duana haling. Lan haling. Saya mangak lan. Cir, Mang Dawala. didoakeun cing salamet ku Mang Dawalanya. Nuhun Mang Dawala amin. Cing meunang buncir. Nya amin. Gan. Ngomong tong tarik teuing. Dan namina ge babenyit. Disintrek ge ceurik ya apa. Ya mang etang-etang menyangkeun waktu saya apa. Mohon mangga permios mangga. Ayo Cir. Mangga Mang Dawala, mangga. Aisyah ngalamun wae kunaon. Soak mana. Cir. Naon? Mang Cepot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Naon ari obos? Sakedeung deui sia paeh Cir. Didoakeun ku dewek cing buru-buru paeh. Depean doa. Nya wayahna si lain cahayaan mana Cir. Bener Kang. Beda galagat mana Cir. Tuh dina huntu gaya kangkung. Ngadar bala-bala. Keun bae Cir.
Ari teh saya marah teh gratis mayar. Gratis. Nah, kadekeun 5 juta. Ish, teu bisa kitu sih. Ai mang cepot mah geus ngalaksanakeun ilmu antal mautu qabla mautu. Hartina kudu bisa nganyangka poe pageto. Jadi apa dewek masih lain terek pae. Ieu duit anu 5 juta terek dipake mulasara maneh. Ku dewek rek dibeukeun boe. Maneh boe rek make kain naon? Hayang kain jin atawa kain batik. Kemana yang boeh ku kain jin. Ya. Kaling-kaling. Heeh. Dan Mamang tong asa-asa. Ngaranna ge saya marah. Cepet atuh. Oh, da babenyit teh, kan? Babenyit. Simon babenyit nama mungkin teh teh naon? Ku bapana teh geus dilapurkeun. Bangkar warah ka bapana. Ka bapana gerek wani ngadek. Saha? Ieu budak. Sia ngomong tong deugeut teuing bau urang si teh. Nampo jeung hos-hos si teh. Jeung bau naga. Nya. Simon, haling. Oh, saya mangga. Modar sia. Tong tarik teuing paman karunya murang kali. Apa. Cir. Oi, Bener maneh wani? sok lah wani mah ayo. Cik, kayaknya rek nyerang atau diserang? Hah? Rek nyerang atau diserang? Eta maneh hayangna kumaha? Serang aing. Hah? Kita nyerang aing mah. Aing mah jelema hampang birit sok, kita nyerang. Hayangnya aing mah jelema daekan. Sok. Heeh. Sok. Sing tarik nengeuna. Heeh, mah nyara launan atuh. Sok. Cing tarik. Heeh. Heurean heula ku aing sia. Heeh, diheurean heula dilonyeng heula ku aing. Iya. Woi. Ih. Allah. Nyeri cir. Oh, hebat maneh. Babadawaan belegug ya. Aing nyaho mah nya tanggal gitu nyeri. Woi. Ih. Allah. Nyeri hebat maneh cir. Babadawaan goblok aing nyaho. Kurang ajar sia sok. Manehan. Daun. Manehan. Bener. Hah, sok. Si kayaknya hojir. Sok tanggal aing. Bener. Sok. Ih. Cing tarik atuh. Daun. Cing tarik. Bener sih teh. Nah, maka cing teh bener sok cing tarik. Cing tarik. Itu sih tenang tang. Lain nantang oh jago tapi gitu lalaunan teh. Kurang tarik. Bener itu cir. Hah? Waduh, ieu budak. Waduh, ya kolot. Cing tarik. Bener. Sok. Nah, gitu asa dipencetan. Anjir. Aing teh deungeut teh tarik we teh. Ah, lalaunan aing nya. Sok. Tanagaan seletik ku aing sia. Hiat. Iya patih ngarenya gaya dari kepret ke budak kuncir lebih ka sing siremeun sawah kawa. Ndeh nyerinyaan euy. Nyerinyaan karasa. Edan. Kalau nariwe sete kumaha? Batu riweuh mil riweuh. Yeay! Datang deui ye.
ngadon garlut ti lemurai. Bina-bina teuing sa teh. Ya. Bejakeun ka nu boga hajat urang Tasik. Kemah tong make lalakon ieu ah. Naon? Era mah nya da walaleh ku hancip ai sia. Heeh. Kurang ajar siapa benyi tanah haun mereka. Sok sia. Eta, iya. Ketengera ningali ketengera ningali hingkang samya pada ngalaga ya ingkang ngalaga ingkang samya ngalaga iri lusi lan paingan iri gunung lusi cacing paingan tersangka serbuk sabarang nyamuk goblok bebenyi tanah haun sedan teh buah-buah anak jin setan kurang ajar sabuncir jeung jebatan aing era eleh ku sia aing rek ngagunakeun ajian pamungkas aing dina ajian gelap ngampar sia lajeng ieu patih ngagunakeun ajian gelap ngampar tanaga jero dipusirkeun kana pananganana duanana panangan ieu patih mandak-mandak dari eceuy semu beureum nawiskeun tanaga jero anu luar biasa ngancik di dua panangan ieu patih maksudna bade ditemrageun kaya budak puncir kayanan awas ya iya stiker sayang tumampara yen tanaga anu sebat gelap ngampar ditemrageun kaya budak kuncir duke ngabeledug kayanana seueur jalmi anu tewasa ningali ieu kana kajadian margi ku tarik-tarikna diaduna ieu tanaga woi kaluwihan jago Hampura cir, hampura jeung tibatan aing era eleh ku sia. Hampura badega pangmawakeun blangkar ka dieu badega. Pangwakeun blangkar ka dieu bawa mayit si buncir. Pangmawakeun blangkar ka dieu badega pangmawa tong tulus badewa mawa kopi we ka dieu. Cir. Naon? Aisyah teh naon? Henteu. Gusti ieu budak. Gusti ieu kolot. Bener teh naon? Emang naon gitu? Bieu teh aing teh ajian pamungkas. Ajian pamungkas? Heeh. Atuh deui meureun. Nya beak. Anjir teu rame. Aingeun ayeuna make ajian pamungkas. Ai mana acan? Boro-boro. Cir. Hah? Tong pamungkas atulah saparapat pungkas ya tuh. Bener. Sok. Ieu pati dijamak dening budak kuncir leuleus lir kapuk kai bunan lir kapas kahujanan. Atuh sadayana anu ningali kajadian umargi simpati ka ieu budak kuncir surak hambal-hambalan ningali jago rubuh
itu keayaanana. Hidup Bonjer! Hidup Bonjer! Hidup Bonjer! Bonjer, hidup Bonjer, hidup, hidup Bonjer. Aduh, paman, paman. Lain jelema, lain jelema. Ieu dawala luncat ka budak Bonjer. Gusti Nu Agung, Mang Dawala. teu sangka jagoan. Alhamdulillah dipang doa Mang Dawala. Nuhun, nuhun. Mang Cepot ka mana? Astra jingga manepi ka olohok. Ngahuleng ngaraga meneng bari cingogo. Bari nyabutan jukut. Karasa merecet di handap. Atuh micin ka era sami asta jingga oge ngakabruk kayak budak Bonjer. Cir. Gusti Nu Agung, Bonjer. Nguningakeun kasadayana nu nonton. Ieu teh pun adi. Tadi main kitus ya. Pun adi itu Bonjer. Alah bagja Bonjer, tersangka Bonjer. Alah, Geuning aya obos. is emang. Sanes obos, emang, emang. Obos. Is tekengeng, tekengeng, tekengeng. Tekeng kakak, kakak. Kakak pertama nyir. Hebat. Didoakeun ku Mang Cepot. Iraha ngadoa ini tadi ngamang ngadoakeun. Is, eta mah syariat. Mang Cepot tadi tahajud. Manya tahajud burang. Da Mang Cepot tadi kurubun meh poek. Kumaha we alasanana sieu ampun. Alah Gusti Nu Agung dah dawala nu batang kulang ngahina ka jelema teh kitu tah. Sia. Aing mah irah ngahina di manteu nya cennya. Teuing kumaha maneh? Mohon ku abdi we punten, punten. Aduh, paman. Den, tong diketan jurig, Den. Pendra. Barang nuju ini impal wacana. Sadayana pamusir panempo ieu sadayana musir ka budak Buncir. Atuh Dewi Dahanawati kapopohokeun ku para badega. Kasempatan kanggo urang nagara giri ka dasar. Teken ngapung ieu Dewi Dahanawati. Nanging katingali atuh sadana riweuh kaayana yen ieu Dewi Dahanawati bakal diculik. Alah bener. Dewi Dahanawati rek diculik, rek diculik. Aduh. Silaka budak Buncir. Ulan. Tulungan heula sagedeung. Naon? Dewi Dahanawati rek dikepung rek diculik ku bara buta-buta. Kurang ajar pamajikan aing sawas ya. Gusti Nu Agung. Mang. Gusti Nu Agung dawala. Aing babarengan jeung Iprit dawala. Mang. Ulan. Ka dieu Mang. Abdi teu boga dosa, lain teu boga dosa ka dieu. Nah, ulan. Jujur Mang. Jujur naon? Saha eta sebenarnya? Da Mang reredengan nu ajeng eta. Saha? Balai uninga saha eta namina. Saha sebenarnya? Bener. Hayang apa? Eta teh si hulek. Buah. Mang make kopiah, Mang cing jujur Mang. Urusanana di. Saha eta teh Mang? Balai uninga. Saha? Eta teh si Thanos. Saha duka paman naon ieu jelema.
Listrik dibawa ke negara kaula bibiman tulungan bibiman duka tunen iku kalau lagi kuahanen pernah stiker sayang kumampara barang denawa bakang iwat Dewi Dahanawati ayo jabat awang-awang lir satabana satahayam pada wulun lir hayam sirebeting heula ugi ngajengkang ieu patih ti nagara Giri Katasar Temut ti bumi alam iya Neng punten di Dewata Aman neng punten neng. Ulah mana putrina euy? Haling kuaing. Haling. Ha? Diarep. Wah, ieu ge geulis euy. Naik dijadikeun nomor 18 tengah. Ampun denawa iya. Iya. Mina teuing sia goblok. Rek nyokot putri ka beda-beda teuing. Neng di mata aman. Hayu Neng. Iya. Bubar katawuran atuh ya Dewi Dahanawati rewas kayaanana ngecerit maratan langit ngocak maratan jagat menta dibatalkeun pertikahan sareng ieu budak kunci Ramadewaji batalkeun pertikahan Ramadewaji naon nyai tobat deui Ramadewaji batakeun manya kaula kedah boga pesalaki bangkong korodok Ramadewaji batakeun nya atuh nyai sugan bisa kuama sana sugan bisa kedah tiasa Ramadewaji banget salik dipengker nyai budak kuncir abdi ka dieu iya seketika bangkong korodok nyai tenang nyai iraha abdi dikawinkeun disangka cir bagja buncir tereh kawin nyen teh bulan madu bejaan kamarna urang bolongan ti ayeuna nah pikiran sia ampun Gusti buncir abdi kulan Rama dangukeun ku anjeun kaula trek nganuhunkeun ka anjeun geus spesial nyalametkeun anak kaula ai teh mah parantos kodrat irodat pangeran we syariatna kaula hakikatna nu murbeng alam nuhun buncir sami-sami kulan ira abdi kawin dangukeun urusan kawin kaula rek nyarita buncir kumaha kulan ai kangaranan kulawarga ai kangaranan kawin teh kudu dadasaran ku rasa cinta sumohun teras batu turun kesik naik gitu purun ieu daek sumohun tah lamun teu dadasaran ku eta kaituna bakal awet rajet sumohun kaituna bakal jadi kulawarga anu awet rajet moal kahontal kulawarga anu sakinah mawadah warahmah
kusabab rasa cinta dina hatena kadang-kadang kaituna beungeuting hareup ati mungkin Semohon teras tahana kaula teh bogoheun ka maneh cir wayahna ye pertikahan teh batal batal nya buncir jadi teh tulus tetulus kawin teh maneh buncir Mang Dawala cir teh tulus kawin Mang Dawala ayo orang uih Mang Dawala digentian ku kaula ku harta kekayaan sabelah negara ku kaula dibikeun harta kekayaan masanes udagan kanggo jisim abdi satadina ge abdi teh ngiringan saya marah teh abdi teh katari ka pati-pati ka pentang asmara gama ku tuang putri nyari teh bogoh mah jawios Mang Dawala urang balik Mang Dawala Mang Dawala urang uih Mang Dawala ke sagedap cicing cir-cir dedeuh teuing kasep aing teh kasih lain teh dulur lain baraya lain dengan bolongkotan tapi geus neuneun rasa simpati ka maneh cir tenang cir saha anjeun ngenakeun ngaran kuring Dawala lahir poe Kemis malam Rebo Dawala sumohon pangkat TRT acan hobi mancing jenis kelamin tidak tentu jisim abdi pangkat TRT acan tapi seetik gedena jisim abdi huk apa karena hukum sabab mineng ngadengikeun berita nya bade naon anjeun sim kuring mah bade naroskeun ka salira naon dope aturan anu panganyarna anu ditulis ku salira di tanda tangan kumaha unggalna aturan naon aturan sayembara anu pamungkas anu ku salira ditulis geuningan diumumkeun ku panitia sayembara kumaha unggalna sayembara teh dituluikeun lajeng kalayan patanangna dibebaskeun lajeng saha wae ti mana wae urang mana wae ceuk paribasana budak angon anu bisa ngelehkeun jago sayembara bakal langsung ditikahkeun jeung anak kaula nyata Dewi Dahanawati bakal langsung dikawinkeun jeung anak kaula dikawinkeun nya di dinya ditulis teu lamun bogoh teu aya nah atuh si buncir teh dikawinkeun nyada anak kaula teu bogohon apa teu aya dina undang-undangna oge lamun bogoh upami nyanak ieu kana pasoalan kana urusan hukum sabenerna sacara teu langsung tuang putra teh geus jadi milikna si buncir geus jadi pamajikanna si buncir nah hati dikawinkeun ku anjeun pada si buncir nu kieu patut hukum dijieun ku anjeun hukum dilanggar ku anjeun pedah anjeun nu nyieun hukum anjeun raja pedah angkat anjeun pangkat raja dengekeun adieu teh keur sararea lain keur raja wungkul euy teu sangka si Dawala wel euy sok ayeuna pedah si buncir nu kieu patut rek dikawinkeun ku anjeun wiwirang sabenerna anjeun bakal wiwirang lamun anjeun teu ngawinkeun si buncir ayeuna sabab naon anjeun bakal dicap jadi raja anu runcal lincil loncat mulang udar tina tali gada raja gede bohong aturan dijieun ku sorangan aturan dilanggar ku sorangan aing nu ngahujatna hayang nyaho well kumaha barudak tarasa sia diweakeun tapi lamun anjeun ayeuna ngawinkeun si buncir ka tuang putri anjeun bakal harum bakal seungit angin-anginan jeung tibatan anjeun 7 turunan dicap jadi raja anu jalir janji lamun anjeun teu ngawinkeun si budak buncir
di jagat pawayangan aya pengadilan anu pangluhur-luhurna di sawarga Maniloka dihareupeun Yamadipati dihareupeun Otipati Jagatata naik banding aing ka sawarga Maniloka aing nu manca ka sawarga Wah. kumaha barudak salok kurang irit ka sawarga Maniloka anjeun jadi raja anu luncalinci jalir janji anjeun ka mamana nanya deui digaplok saku aing gadagna teh kitu wungkul eta kan digaji sakitu tidak wala tampu bolon wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kumaha barudak disangka maneh da wala euy kasurupan ku neon si tina Nyai Ramadawaji ladangu ku Nyai ieu teh satawatawis kalepatan ama hidup kudu apa kana aturan Nyai yen salaresna hidup teh geus jadi milik budak buncir secara hukum sabab ieu geus jadi undang-undang ama kesalaku raja teu hayang ama jadi raja runcalin ciluncat pulang udar teh tali gadang atuh ye Dewi Dahanawati malum putri anu kadidik atikan jeung didikan manak-ngadak leah manahna teu sadar nyamperkeun ieu budak puncir bari jeung calima socana calima lain kapaksa nanging apa kana aturan ikhlas jeung ridho jadi milik ieu budak puncir tapi nodama budak puncir nyangakeun bari disiksik na macai dicacak di walang-walang oge nyangakeun Gusti Nu Agung Neng hari Neng teh bogoh mah sawios Neng da abdi ge teh hayang lamun Neng beungeut jeung hareup ati mungkir da abdi ge alim mangga nyangakeun kaula parantos jadi milik salira ada abdi mah bangkong korodok Neng sawios salira bangkong korodok jaluna kaula bangkong korodok pikangna aing naon sia mah bangkong modar goblok sia teh bangke bagok bangke bangkong nya atawa tai bangkong nah Neng itu laras eta Neng leres kaula nun bari disiksik dina macai dicacak di walang-walang nyangakeun kaula nyangakeun panutan kaula lami-lami cai soca kaikhlasan jeung karedoan oge rumasa salahna ieu Dewi Dahanawati ngacelak kana pangkonan ieu budak buncir lami-lami aya kaanehan ieu budak puncir leungit tampil lebih hilang tanpa karana ngajangelek jadi Raden Gatotkaca nur cahaya sesekar iwang obat nur cahaya sesekar iwang bola anjir Gusti cahaya gilang gumilang sarwawen nenengan seuneu mamawa obor aing Gusti Nu Agung juga teh lain dunungan Tengah hina oge. Gusti Nu Agung agan Gusti Nu Agung agan cepot bulan pot bulan saha anu buronan teh batur bangsa hayam teh saha
batur Banar narkoba saha. Siapui batur Nu resep ka awewe saha. abdi Danaonan ieu teh bade teh. agan Gusti nu agung Saha ieu teh mang? Lan nguningakeun ieu teh upami salira percanten mah ieu teh namina Raden Gatot Kaca. Gatot Kaca mana? Raden Gatot Kaca Lurah Tamtama Nagara Amarta Panglima Angkatan Tinggi. Nyai geuning ieu teh Gatot Kaca teh. tobat geuning ieu teh Kang Gatot Kaca Kang Weh! Jangan sekali-kali kau mengganggu anak abah. Oh no, sia. Bapak lain, inung lain sia teh. Ku barudak. Beres. tobat tikahkeun Ramadewaji tikahkeun kaula Ramadewaji Geulis Nyai Gatot Kaca nu rek ngawinkeun mah lebe. Ama masa ukur ngawalian hidup ngan ama mereka doa we mudah-mudahan anjeun jadi kulawarga anu sakinah mawadah warohmah kulawarga manjing kana rahmat pitulung numur baeng alam yang sakumaha endahna basa moal bisa ngagamarkeun kabagjaan juragan anu kiwari parantos jatuh krami ngan ieu kawina teh rahasia dileueuy. Moal apaleun urang Amarta mah juragan anom kiwari parantos kagungan garwa. Jang. Sakitu we teh Kang sabarakan cahapunten tina samudaya kalepatan. Sakaledi mudah-mudahan kulawarga besar pangarsana Bapak Budi Kurnia miwah Ibu Neneng Latifah sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nongton, salamet anu ditonton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra Giri Harja tilu permios sanes teh sono pamitan sanes bosenan sanes waktos urang tiasa patepung lawung deui. Hatur nuhun. Ciao.